aing modern ya. Gabungan nganyirikeun we anak aing mau Duh, si Omen ka mana euy? Aing masieun balik we. Makanya hungeun euy pamajikanna peuting jeung awewe euy. Ka mana neanganna nya euy? Anjing mantep pisan awewe teh bule nu peuting. Menang ti mana eta nya? Men, naon? Aing mana kumaha tenang-tenang we aing neangan kitu ka dieu we. Lain aing ngabayangkeun nu peuting anjing pulan awewe we. Lain pelan-pelan goblok. Pamajikan maneh apaleun sah maneh peuting mah awewe. Anjing dinya mah pas anjing babaturan wae segala bebeja tuh. Men. Sahan bebeja mun aing bebeja mah tuh pamajikan aing apaleun men. Aing geus nyawa ti saha? Aing sahan ngomong men. Kumaha kitu? Wah, moal daekeun men. Da geus asup duitnya ka si mak. Geus. Aduh kala euy kumaha euy. Duh anjing. Urang atuh wayahna aing mah anjing balik aing bangep anjing. Mending kene urang ayeuna careteun ente heuh. Goblok atuh engke pamajikan aing kieu. Mung. Anjing pamajikan maneh nyahoun, mangka anjing sunggut bibir maneh teh. Aing kumaha ayeuna kudu balik. Bibir pamajikan maneh anjing. Aing kudu balik munana. Nya wayahna balik atuh maneh teh. Anjing. Lain anjing kumaha tuh? Aing jadi bingung kieu men euy. Kumaha carana sok? Naon solusi atuh. Wah aing teh. Solusi apalagi kabal? Serasi ban sama goblok, siapa susah wae ngomong teh. Kumaha nya men? Tah atuh Pokona men, mana ulah mama urang men. Aing mah teu nyaho eta mah. Nya, ieu tah aing nyaho aing mah pokona mah. Aing keur senang-senangna anjir, adem. Aing kumaha? Enggak salah mikiran kitu aing kumaha mikiran aya. Anu orang Lembang kitu orang pikiran kitu mikirna ieu ah. Teu saha? Oh di ditu bari nongkrong, bari majikan urang. Heeh. Tapi dinya bantuan aing. Bantuan ngomong. Beres ku aing bantuan. Ayo bancang. Goblok euy. Naon teh? Kayak men, ka aya anjing majikan maneh men. Wae, bantuan we, aman. Aing sin kerasa, ieu kerasa bedog goblok. Anjing, udah zaman kurban goblok. Aing mah ngeri sungut pamajikan maneh teh euy. Urang mah teh dinya mah we. Bantuan urang mah. Asa panjejeg we. Urang kumaha urang we. Bener ya. Pos apa aing we, Mas. Ayo teh kala anjing ieu. Kala anjing ngalakunan goblok. Kadario jang atuh beli sing arelol kitu. Teh, Pas di marana nu karasep meni nembe uih. Biasa we, tos amengnya men. Udah ngora. Bade ngopi, urang cenah kala kopi nya. Nya. Bagernya. Bener tuh ngamak majikan mana we. Soleh, anjing majikan mana soleha. Aya teh uyut. Oh itu uyut, nang sekolah tuh uyut nya. Aing teh saha? Weh beget garang we minta mana? Ngopi heula ngopi. Ngopi. Apalan Percaya aing. Sampai teh nya. Aku mah enggak tahu. Tah. Ngunah goblok. Boga pemajikan soleha teh bos. Urang rek nangan men pamajikan soleha tuh man. Apal atuh? Nya, apaleun. Tapi halus pamajikan mana mah euy teu ngadat euy. Yo mun pamajikan aing mah kieu eta teh. Kamaru. Bede. Sok ngopi. Saepkeun kopina. Nikmat asli. Bu. Terus terang sadayana gitu. Nya apal atuh? Apa euy? Nya atuh. Ai terang mah regreg abinya. Gempur da. Tadinya diajak ku ieu tah. Namanya nyalahkeun urang. Lain keur di jalan tadi ajak Pak. Sok terus ke ngomongna sia teh. Iya Bu. Nya ai terus terang mah. Ayahnya ke Ampura ka ibu. Tah kitu abi sami da abg Bu, sami abg Sama kali-kali deui. Nuhun. Kopi. Sok saepkeun lah kopina saepkeun. Kan aneh, nah ibu teh ngambak gitu. Nah, make jeung kudu ngambek. Ya. Ngan abi minta hampura nya. Teu kedah mantah hampura ibu mah teh salah naon nya. Nya teh mah. Ujung mantah hampura. Malan Abdul mah hampura. Lain gitu. Naon? Eta teh kopi teh ku abi tos diengreng.
dan aingnya aneh tenan naon he pae mau Puas anjing modar ya. Gabungan anjing kudu anak aing. mau terima kasih Modar.